utos dicukurna jadi riweuh alah pikiranna tuh kumaha abdi rayungan kumaha pikiranna ari tuh kumaha kadieu kumaha pahaja jadi riweuh alah pikiranna asik masih pajak pajak cabut asik mana bete Pak Haji Dodi bahasa akan ditumbok hati keboko kaporno araya kape hari itu kumaha adia kumaha ucuk jadi dia kudi pikiranna anu itu kulucuna anu ieu dina berjalan hati itu kumaha adia kumaha pahaja atur nuhun ieu sawerana tungtunga abdi ayu pikiran kaduana hati itu kumaha adia kumaha alah jangan bingung pikiranna lanjut aduh ayo perayuan tadi mana kudu dipilih membawakan memilih kakak jatuh pikiranna mana kudu dipilih para Pak Doris ya beda ya bener asik kudu dipilih ieu manis bulan jam ieu manja pilih anu mana Mama